Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baraya ketemu lagi ya Abah sareng Incu deh namanya. Aduh arek mamam ya. Alhamdulillah baraya kemarin meureun Incu teh ya tahun baru meureun ka kabah naon kemarin teh kabah jangot. Kabah jangot ayeuna ajeng Abah deui ayeuna mah aduh mamamna ye aduh tahun baru kemarin Abah sorangan we ayeuna mah aya deui Incu ye. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna urang dahar deui baraya. Mudah-mudahan ya sing jadi nikmat makan aja. Aduh sup ayeuna ya. Menuna jeung naon wae teh sup? Seblak bah. Aya seblaknya ayeuna mah euy sakieu we nasi kerupuknya. Sakieu ge meureun mantap we jeung Incu mah nya. Mantap tegepis. Anu ya mereka kieu mah. Ayo mumpung ngebul keneh nya urang keureueuh nya ngan sajacana meureun urang berdoa heula nya supnya. Besok bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini Allah ya. Ngasup, eueuh sup. Iya mah ya. Makan deh jeung Incu. Aduh iya mah jeruk ya supaya mantep. Arek disenokan mah arek segane moal we Incu teh. Aduh ampun euy. Aduh keunjang aduh ieu dagingna tuh nya mantap oge model kieu mah ya dagingna ya. Aduh hek ngebul keneh kieu nya supnya. Aduh coba orang asaan heula ku Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ladana juga enak. Ampun mah. Mantap ya mah. Mantap ya mah. Nasian enak. Enak nih makan yang sebelaknya. Enak bah. Ini terasa ini gurihnya, mantap ya Maya. Ya ya tulang etan aja dagingnya. Mantap ya maaf. Masuk lah, ini masuk lah. Terasa. Enak sup ya. Mantapnya. Duh, dah dijeng itu ya. Pesannya banyak mah. Lada naga enak deh. Lada naga enak. Lada nanya, lumayannya mantapnya. Iya mah ya. Terasa euy bumbunya. Mantap. Kemarin tahun baru tadi bah janggot. Tahun itu lembah janggot. No di ditu ngaliwat aya naon wae di bah janggot. Aya naon wae di ditu. Ayo, Mbak.
Eta eta bah. Mau camping banyak bah. Campingnya ya. Masap langsung ningalinya. Ningali atuh bah. Mantap aku. Ke kebon ya. Masih ke kebon. Pas tahun baru tabah teh naon? Abah mah di dia bumi. Kata makan. Ini mencit ayam daging ayam kampung. Mantap abah mah. Ya usup mah awam bareng kabah jangotnya. Mantap ya seblak ya. Bumbunya kerasa sup kerasa ya bumbunya. Ladanya oke. Aduh. Dagingnya dia empuk ya. Kerasa ya mah. Mantap. Habisin kayaknya lah. Mantap tegep pisan. Nah, tegap pisan model kieu mah. Nah, kebakar habisinnya. Dagingnya empuk. Hujan deh supnya. Abah mantap ya ngajang seblak mah. Kadang sedang. Aduh, sampai kaknya sangnya supnya. Aduh, kabah aku terap. Mantap ini ya. Mantap nih bah. Habisin ah, enak ya. Aduh. Aduh, makan sama seblak juga enak. Di barengan ku incrud deh. Kayaknya. Alhamdulillah, aduh, dahar deh jeung incu ya bagi mantap ya mah ya nikmat. Pokoknya nyantai we lah pokoknya mah kayak gitu lah disin. Aduh ya itu aduh dah.
makan seblak mantapnya. Mantap ah. Oh, sok sedot kayaknya sedot. Yuk, kincu ampun di atasnya. Oh, sedot deh. Waduh, mantap ya. Oh, habisin. Ampun, oh ya incu ya. Udah kenyang. Bawa. Mantapnya. Aduh, beraya alhamdulillahirabbil alamin. Ya incu abah sareng abah makan seblak. Satu porsi pokoknya mantapnya supnya. Mantap ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah sareng incu deui nyaeta makan jarang usup. Alhamdulillah udah kenyang. Nah sekarang hujan lagi turun lagi sekarang masuk. Aduh sumiji. Mudah-mudahan hujan ini sing jadi rezeki. Nah dari abah sekian dulu. Nanti lain waktu kesempatan kita ketemu lagi nyasupnya. Ya, yang penting abah dan usup sehatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah dari abah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.